Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu atas bikin orang sadayana anu nyondong di dieu kanikmatan mangrupi kesehatan jasmani sarta rohani. Mong hatur nuhun tak hilap abdi ucapkeun ka Gunovi serta siswa MIPA 5 jeung 6 sadayana anu abdi banggakan. Kebersihan merupakan perkawis anu tangtosna urang hoyong. Margi aya hiji hadis anu omong ngan kebersihan merupakan sapali ti iman. Janten lamun maraneh sadayana boga iman maka kada wajib ngajaga kebersihan. Ngajaga lingkungan agar bersih bade seueur manfaat kanggo urang sadayana. Manfaat kasebat atawi sanes. Kahiji, lingkungan anu bersih tiasa manjeukeun urang sadayana ti asal-asal penyakit. Margi asal penyakit moal ngembang di lingkungan anu bersih. Kadua, bade minamel suasana anu marana sarta menyenangkeun. Bayangkeun we lamun aya ruta tilas tungkus leutan dipikeun sembarang tempat. Tangtos wae saat meninggalina bade ramus henteu menyenangkeun. Suasana karas kotor, semua wonten lamun muntah kasaba aya rorodan leutan sarta atos meninggalkeun sababaraha diinten maka bade muncul ambeu. Katilu, musibah tiasa dimunculkeun margi runtah. Runtah anu dipikeun gegabah bade ngaganggu ekosistem ti alam. Contohna, maraneh sadaya pinceun runtah di sungai maka runtah anu bade kapikeun sungai bade sumur melintang jumlahna. Kakituna lamun maraneh atos terang manfaat penting ngajaga kebersihan. Seterusna, naon anu bade maraneh digawe kanggo ngajaga lingkungan maroba kaya bersih. Perkawis anu mawe alit anu tiasa urang pagawe kanggo ngajaga lingkungan sapados agar bersih atos kalawa ngabisakeun diri kanggo miceun runtang di tempatna. Tempat urang atos nyadiakeun seueur tempat runtah di sabana sudutna. Kuituna teu aya alasan kanggo maraneh kanggo miceun runtah henteu dina tempat margi alasana anu tebi atawa teu aya tempat runtah. Abdi perintang deui ngaharepkeun ka siswa-siswi sakantena tulung bisakan diri kanggo miceun runtah di tempatna. Manawi ngan eta wae ti abdi tiasa abdi sampaikeun kirang langkung li abdi betah punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.